Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu belah aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat. Aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobatnya tengah haja okos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan dihareupnya na numpakna kieu dibuka kopiahna karena aja tuh bari nyantai be 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah ayo WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya naik ya, naik ya, barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak. Oke kiainya hebat ya kiainya potongan pudoli meureun mah ya. Oke, ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cek mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai nama kayak kopi apa? Maju pakai sorban. Jicak wetes, jiwa ya kiai. Salah aing sakit. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, ceknya turun aja turun. Jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Ceknya di hati namanya Kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin tar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Nggak suka geter-geter, wetes saraing muludan. Datang ke tempat muludan, atau kiai kita kan nginjem. Bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ya, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, beres ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusiata langsung di forum bawah nah langsung kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja iya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena atuh terus we atuh ngaranna ke ibu kiai atuh dihormat atuh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nya teh jembar lantaran hatena kan lain muludan jana mah aing jadi kos kieu cak cenah terus we dihormat muludan lah biasa kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik kana dirinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis?
teu nanaon. Sedih Bu Nyai, sedih. Ngadenge suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh kita nu hadir di dirinya cerik. Ngecerikan Ibu Nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu Nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Corik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek cenah teh. Aing dicengcerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya ini udah ya pakai Nyai ceknya nanti bagi kasinggung bayinya nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya. Terus mau turun di mana? Cek Kiai teh ikut. Jangan ikut Cek Kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah. Kuariman dek turun bungen. Wah bahaya Cek Kiai. Cek Kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun bae. Turun dibere berkat. Berkat bere deui duit ala kada. Balik ceuri. WTS kieu beja di markas jana. Kalau bari tipe 3 daharan cau berkah. Cau berkat, sanggup berkat terus ya neuleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku Kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS di cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar Ibu Kiai geus detik Kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantai ceramahna ceramah Kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda Kiai demen teh ke goda Kiai kabablasan sia tambah deres Kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat sedekah eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai siak ya Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam cau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah ay anak nak kasurupan ya Nabi salamnya Nabi ay bapana tas mulu dan teu subuh niatna teu beres